Waduh. Mas Bay. Mas Bay. Amatnya ke pasar tuh pangan gitu nah motor kayak kakek biasa apa nangguan itu banyak dari suka ada lewat panas. Ya udah ngodong. Coba tuh. Aduh. Aldi. Ih, gak dia baik deui. Aduh, iya mah. Maaf. Dia mau motor teh lalaunan. Ukuran mah. Kemana? Mau jemput awe. Ih. Mending nganterkeun mah heula daripada ngajemput awe mah. Kemana? Lamun nganterkeun mah pasti boga rezeki milik diupahan ku mak dari bensin. Baduit mah. Ih, loba tanya si lamun ngajemput awe kudu ngaluarkeun duit. Pak pilih mana? Oh iya. Geus lah kita kenal. Nah itu. Main aja ngeli bensin. Waduh, oke. Ya kenapa nggak boceng ya? Serah mas. Iya behel. Oh, picarkeun make mesin bobogohan tuh. Nah, Keluar kok. Nah, yuk. Roger nih mah. Turun tuh. Lain turun, ari maneh kalau di jumping. Yang mana Roger? Lain raga katuh nogar sakehead. Oh tuh. Nah tuh cantik. Maaf. Aman lihat meni sayuran kita jadi encok di mani. Teh jamu atuh ujung-ujungna. Tahu. Nah ceklek bae aing sieun. Duduk mau ketemu Tuhan. Ya tuh ayo ke gerantan. Andi eta saha? Eta. Hase, Ai. saha? Hai, itu. Mana? Sebelah sini di denger. Masuk kamu. Ada gini. Balik tadi. Wah, sekenaan dinya. Kaget aing sia. Goblok. Perasaan mah tadi bang rarehet aya sasaha di dieu. Aneh lu mah. Ayo sakira lewatna. Bukti aja lu sia. Henteu demi mangkana urang kami teh lewat wae duaan ka dieu. Ami toh. Turun terus. Aing teh bisa. Turun. Nah, sih mah. Bisa enggak maksud mama gitu. Ayo turun. Mak, Turun sanggapnya. turun sanggap. Mual gerak. Aduh. Bentar mah. Motor baterai jadi setoran. Aduh mah. Guguran mah. Guguran lagi. Motor baterai jadi di setoran mah. Nyanggap. Lu kumaha nyanggapna anjing? Letik-letik segede dosana Itu kan aneh mah motor mah. Terbaterai aduh. Oh lecet kayak deh, menyangkir mer bensin. Aduh. Mun lagi sih. Ih, dekat termak ke pasar. Tunggu ke pasar aja aja. Untung mun lecet di motor. Nekurut naonna. Iya longan Teu power sia, ke marura gluntur di tekulit geus hideung. Jawab lah. Sekiraan atuh. Tuh, bae deh. Haus. Nah, letik gede jasa dosana. Naik.
Di tengah matanya nak. Ih, atuh ini yang mau apa kan chat itu tuh. Kemana? Ih, silau amat, diharap sih itu silau amat, hei. Ini baik sih, ngeganggu baik karena kelempang nganterkan si letik tanak diurut, cenah ge tanah burut, burut, iya. Pate. Oh, pate, lain burut, pahawan aing. Nyo iya, kepo, Ya ilah mak, cuma nanya doang ngarek ke mana. Ya piraku burut, naonan diurut, maksudnya aku mah ali. Ini kan gitu. Geus lah buruan lo penting tanya anak naon dina ge geus sayu geran ih. Oh. Jauhnya. Jelas BBS. Harunya nu hareup nyalotiknya kering. Bangsat ieu jelema kamarana ieu. Dina lebaran nira rehe. Jalan-jalan gitu. Negara blog duit. Jalan-jalan segala. Geus kamarana boa ieu jelema ieu. Jempling Ya gitu doang ge kudu cuekeun. Aya maksud penawaran kue. Abang tuh. Coba be kue ngajakan sekalian lebaran akanya masuk loba banyol. Abang pernah. Lu sok ngadat bae ge urang ka digeunep lebaran. Lebaran ka hampura tah. Geus nyium-nyium segala macem. Tareh budak kemarin ya cenah lebaran rarehek ieu lah. Oh, tadi ningali urang. Ningali lah tukal Atuh cuma nyekel doa atuh ningali ieu tadi ka mana tah? Tilu motor tiluan. Saha? Si emak, si Hideung, si Aldi. Kemarana cenah? Ngomongna mah si cenah ngurut burut mah cenah. Jelas lebaran jarempling rarehek ieu. Mending kayak orang aya kue yuk. Mung barosan kue. Coba ih. Ayo mah aya kue di ditu loba. Aya kue mantan, aya kue jomblo, ayo. Jomblo. Saan jomblo? Mana urang mah nawarke kue. Aya ieu naon ngaranna jus jambu rasa janda, ayo. 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 Asyik lebay amat. Awewe apa lalaki sih? Dua-duana. Dua-duana. Ih, Mas Bay.